Tuh, nalih sasawa kayu sama babat. Ai. Oh, wanain pasangan imah warga ieu. Setengah hari ieu. Keur beut deui. Pagawean tangga sanggeus. Rumah saha ieu nya? Assalamualaikum. Sarehe amat ieu mah. Pasangkeun deui kan poe. Ada cangkeng akhir dapat ieu. Aduh, tadi kieu cangkeng. Tuh, coba boga asisten hiji bae ieu. Nah, gue digawekeun ieu tinggal nunduk doang kan gue capek kieu jadi RT lah. Pusing duitna leutik. Gawean gue elang ieu mah. Tuh, Pak RT Pak, hampura ya. Aing gegeraan soalnya. Si atuh udah mulai ya. Hampura teh. Teu juluk we ieu teh. Teh hampura. Ih, salah teh. Hampura teh. Hampura batok sia tuh. Beneran teh teka juluk ku aing panyate tunggul sia. Ampura nyatanya. Tunggu dulu siap kejar atuh cul. Ada aing itu cul, pan geng RT sia. Emang sia doang cul, warga aing paling bolongan biasa. Teh aing bantuan. Mang RT dari mana mau kemana ngomong-ngomong? Iya aing cul, dek masangan nomor 5 warga. Iya, tapi ke sore kieu cuy ieu, mau kaburu asana ku aing sorangan. Iya, terus beneran aya sia cuy ieu. Dek mau bantuan aing. Aing sih dek bae teh, tapi aya naon teh? Sia cul gawe encan aing duit bae. Aus teh geus meuli cai aing. Kan beung aing lain paralon mun teh. Ini ya. Yang ongkos baheula meuli es sama. Tumun teh nya. Jalan gue. Beres kayak gitu kayak aing culnya. Siap. Kira-kira RT mere beragi gitu kayaknya. Merena sumput-sumput gitu. Sial. Aing kira kertas kosong. Ih. Bangsat bang. Nyoki mah ku aing nang duit keur hiji emas 10.000. Tadi aing belanja bek berat duit ya. Bon aing. Ih. Ai. Padahal bon aing. Ai, buah-buah dibikin ngasih hancur ku aing. Oh, bisa marah-marah teh budak aing ya. Dah, urusan kayak teh malah. WM. Nyuruh si LL tuh sia. Itu aing teh nyeuleuk. Sia nyeuleuk tuh. Ai sia kumaha sih, Em? Aing nanya ka sia malah nanya balik. Pongo amat sih sia. Teh. Aing nyeuleuk keur peuting lain sia. Atuh heueuh keur peuting mah jeung aing kumaha sih sia, Em? Ayeuna aing mah. Aya ayeuna mah aing teh nyeuleuk. Kedeung kumaha yeuh. Berangkat lain. Akan ku sia teh. Siap nomor. Cedek bu masangna. Kang Kaimah. Oh. Iya, hiji mah 10.000. Urang bagi 2 bae. Sia goceng. Mana dia yang pasangkeun? Oh, aing nungguan saung bae sia masangkeun. Oke, siap, saya terima beres engke. Oke aing nungguan tuh. Oke. Ngun.
goceng, cek aing nangka kara. Geus keur naon? Aduh nyeri. Aing tadi duduk-duduk acul aing nyumput ke ulur tangkalan. Pantes tadi si Ancul yang sia bae. Em tongan aing mah gini gasain nih. Aduh. Si hutang emang can dibayarkan bae ka si Ancul. Bukan aing can mayar. Ih, pon geus cenah mesti jangan yeuh. Ka mana? Pasang ke nomor 5. Aduh itu nah. Aya, tenang, kabayar hutang sia ka si Ancul. Ah benar ya. Heeh. Mantap. Saya tuh. Ieu lel. Ieu saimahna 25.000. Kurang bagi 2 bae. Berapa? Aing 20.000, sia goceng. Ih, sama nyiksa aing, anu benar mah aing 5.000, saya 20.000. Aing 20.000 sia goceng. Nu benar mah aing goceng, saya 20.000. Iya, Mas lanjutnya yo. Mas, pasang. Itu yang gua mah. Ya, ngestan miring teh. Gedung lah. 9 jeung 0 misah. Gedung. Geus lah. Geus. Masalah itu urusan aing. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Naon em? Yo nomor 5 geus dipasang anyar ieu anyar. Uangnya apa? Berapa duit em? 25.000. Mahal amat. Aing murah manian sesorangan. Kedengeran. Yo. Nah, ieu kan beres. Ini masih bangke yo. Pasang geus ya. Itu. Gedung geus anggeus sakalian bentar duitna ka. Oke. Miring. Ini apa terus? Miring. Oh, ini situ. Enggak. Tangke. Sial Lel. Naon? Oh, aing masang 45 tita Pak RT tadi Berapa duit? 25.000. Mal amat. Masa gitu? Coba yang gedung ini kalau bukan duit ke 12.000. Payah sih. Nah. 12.000 bae. Geus hiling kan juga. Geus hiling. Masa pas gitu doang mahal amat ya. Perasaan tahun kemarin mah cuma 10.000. Ah, beres RT na ya. Ya akhirnya aku ditanya aku yang RT nanya. Si bangke bayar gitu amat habis jasa. Nah, 12.000 doang, geus main diusir deh. Bangsak nama budak hiji. Oh, iya, itu Saya lah. laporan mah. Wah, kebeneran tuh RT. Nanyakeun anu masang nomor 5 aing tadi kuy. RT. Kebeneran yo, katimu lu teh. Karga aing rek nanyakeun. Tadi budak masang ieu. Emang bener sakitu hargana? Makanya, dia mainin dahan si Ancur ge masangkeun ka emang warga. Lamun masalah kelanjutan aing anu nagihan eta ka warga. Tancel. Ya tadi mana mentaan lain si Tancel. Mun teu si OM jeung si ieu jadi ieu sanya. Oh, nyawa aing. Si Melel. Gitu cara nama kulit teh si Ancur tah si Ela sagala si Melel apa sangar tanya si OM. Kami jadi aja asal nyari kesempatan tak budak aing. Batu geus, teh jangan tah budak gua. Oh, awas. Geus. Oh, iya si OM. Bol out yuk. Udah datang. Pak RT, kumaha sih Cul ku aing dibere amanahna. Kita masangkeun nomor imah warga malah ditahan barudak, misi-misina aing doang, mana budak diparentaan duit. Aing geus mah Cul ku warga, ade kata musim bangke.
ngarekanan aing. Kedeng teh, ampura ye. Budak gua saate. Eta si Mel yang si OM. Gedeng teh ulah waka marah-marah bae di dinya, urangnya bisa marah. Salah di dinya teh urang minta duit gesan es, malah diberebon. Ya, kumaha sih teh? Well, RT tuh. Mana? Tuh. Ceun aing acul. Masih geus boga duit. Ayo, atulah. Komisi. Komisi urusnya bejat ngisimkeun aing bae di mata RT. Ngisimkeun kumaha ieu? Nyaho Ngomong ieu. mah pun dipasang. Kurang capek kumaha ieu? Ah, geus ya ulah mah ngisimkeun aing bae sia. Oke guys, jangan lupa tonton terus Tambang Ngaco. Jangan lupa juga di like, komen, dan share. Halo guys, dan jangan lupa di subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Yang bayar itu makan di warteg. Rolling, action. Action. Jangan lupa tetap pantengin acara kita BP alias Bonding Spesial. Nyalakan terus lonceng kalian biar kalian tidak ketinggalan acara-acara kita berikutnya. Salam satu damai. Ini Halo guys, saya berperan menjadi Mel.